cinta tera bisa dibogodot teh ya. Jerawat mani burung kieu. Pencet wae kitu nya. Sing perih. Antep wae kitu. Asa nganggukan deui. Tapi kek. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Siga cinta kuring anu enak ka cambah. Kaluar tina kulumutna. Budak cahaya anu sumeureut ti soca anjeun. Akan nya bener. Jadi panyari. Panyari ka banget kuring. Anu cak batur mah kalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepres pisan pangambung geuning mama. Lamun gado mah ngalah ka enin. Ini kuring. Terus naon deui nya anu siga si mama teh? Oh nya. Biwir ya jeung buu. Siga kembar kuring jeung mama teh. Lamun palebah awak jigana jiga si bapa. Komo palebah leumpang mah agareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui atuh fotokopianna, ari salain ti bapana mah nepi aki kuring. Cenah eta oge. Da tuh kuring mah tuh si tepang anjeunna kaburu ngaturkeun. Mugi sing ditampi iman Islamna ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eueuh. Eta saha nu kaluar ti kangkang beungeut kuring? Walah. Beuki ngalobaan. Weng. Kahati ayeuna mah. Nya. Dina diri kuring teh aya mama. Aya bapa. Aya aki, aya nini, aya buyut, aya bao. Cuy. Aya karuhun. Nya. Aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh bocor ti Rama Adam jeung Hawa. Terus ka karuhun. Terus ka aki nini. Ka indung bapa. Terus we ngamuara dina diri kuring. Nya. Anjeunna teh dina diri kuring. Nya. Nyamuhun. Insyaallah. Kanyaah kadeudeuh baris dipiara. Ku walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring. Moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi diaping-aping ieu ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur mujana bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentuk dina ieu pipi. Beu, geurang ngarandakah. Terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keur sinang ngamalin terus ka anak, ka incu,
kabuyut, kabau, terus nepik katurunan numpang jauh. Pancen kuring bajuang sakuat tenaga. Sangkan eta kasucian wahangan cinta tehnya ngamalir tapi samudra rahmat pangeran. Insya iya jarawat teh beuki asa, ieu hate beuki nyanyautan. Akang hari ayeuna di mana?